Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun nangka, nunggu jam salam mudah-mudahan hidupna sing bahagia. Daun salam daun kalapa, nunggu jam salam mudah-mudahan sing lebat ka syurga. Ibu hoyong lebat ka syurga, hoyong tehela hoyong paneri, hoyong tehela hoyong paneri bu. Tapi lebat ka syurga teh embung pang panerina, sabab jaga dia mil kiamah lamun lebat ka syurga pang paneri berarti ada jama pang rugi-rugina. Atak lebat ka syurga mah mending kene pang heula mung lamun ditanya masalah maut mending teu heula mending paneri. Tah abdi embung maut paneri teh sabab naon bisi batur para raya kabeh urang nyileung sorangan. Oh batur nu akhirna mandi sorangan. Beres mandi teh eueuh nu bungkus beres bungkus sorangan eueuh nu ngagotong aclok. Datang ke pakuburan eueuh nu kuburkeun ngaruang batak maot mending kene tanu hoyong teh heula mangga didoakeun mangga pagaresa milih hoyong teh heula didoakeun ku abdi sing saengalna. Allah daun salam daun ganas nu ngajauh salam mudah-mudahan hutangna sing lalunas. Allah bikin pedas balurah. Tarik maca amina berarti nu gede tanagana gitu. Tapi aya nu boga hutang aya, besok nganjuk aya, besok nginjem aya, bang keliling aya, bang embok aya, MBK aya, besok nginjemna aya, besok berjanjina aya. Mana jelemana? Pamajikan saha eta? Lain pamajikan RT lain. Hayang lunas hutangna hayang bayar ke geus lunas kakarek eureun eta nganjuk. Biasana lamun ibu-ibu garede hutang sok garede hilap gitu eta gede hitut aya nu sok hitut aya urang doakeun balik ti dieu manehna sing meunang hidayah ti Gusti eta hitut karek dibawa balik. Padulah salah Ustad hari itu teni mata kerek dibawa pak nohona. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sing jalan rezekina amin amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azama maulidikum tu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Faqala sa'al berjanji fatuba liman kana ta'zibuhu sallallahu alaihi wasallam wa yatamaramihi wa marmah. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil langkung dipayun salam kehormatan disangakeun wabil khusus kakersana pupu ilmu pabimbing ieu desa karsana Bapak
Palesa anu kasep gagah kabina-bina sapertoskeun Arjuna. Kasep palurahna Bu kasep. Kasep mana jeung salaki ibu? Kasep salaki, kasep lurah. Oh kasep lurah. Berarti salaki ibu teh sarua kasep no goreng. Eta ka salaki nyebutkeun goreng. Bening awet. Allahu Akbar. Mudah-mudahan palurana sing sehat. Amin. Nyaah ka palurana nyaah. Resep ka palurana resep. Sok nyarioskeun tara. Aya nu sok nyarioskeun lurah aya. Nu mana jeleumana? Insyaallah ya mudah-mudahan palurana ieu mah saleh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Degreg ari aya palurah mah lereseuh. Pan tadi ge saur ketua MUI lurah teh bapak urang sararea sakampungeun. Di imah ge pan ari aya bapak mah jongjon bener teu? Leres teu? Di bumi ge ari aya bapak mah jongjon di mana-mana urang teu boga duit ge mentana ka saha? Ka bapak tah lurah teh bapak urang sadaya. Sadayana, ibu baroga duit teu? Rek nyuhunkeun. Ka saha? Ai lurah salaki saha? Palurah jarang artos. Onta. Opan bapak. Insyaallah ge ku palurah dibagi. Dibagi insyaallah palurah ras. Leres. Insyaallah wit ini dibagi ku lurah lah. Mudah-mudahan palurana sing sehat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tailah pakai salam kehormatan disangakeun wabil khusus akarsana Bapak Ketua MUI nu alhamdulillah montokna sami luar biasa. Ya rekan sim kuring di penyuluh agama, mudah-mudahan MUI na sing sehat. Amin ya Allah ya Rabbal. Salam kehormatan oge disangakeun wabil khusus ka para sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai, para ajengan, para alim ulama, para ustad wal ustadah. Mudah-mudahan sing sehat wal afiat. Rizkina sing ditambah barokah sehingga arajna sing jasa angkat jirah ka tanah suci Mekah Al-Mukarramah, tiasa jirah ka maqam Rasulullah di Madinah, sing tiasa ngabangun pasantren anu super megah, kapeser mobil anu super mewah, keluargana sakinah mawadah warahmah, sing lalega sawah lega tanah tur ngabarogaan budak loba anu soleh tur soleha. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Sabab loba budak teh loba uruskeun. Geus loba uruskeun bakal loba usaha. Geus loba usaha syariatna usaha insyaallah bakal loba rezeki mata lamun ibu-ibu hoyong loba rezeki jeung bapada kudu loba nyieun usaha. Ini mah hayang loba aja. Hayang loba rezeki teh kalau bajieun budak teh malurah. Lain barugian nih. Matak para ustad para kiai mah budakna sok loba kunaon para ustad para kiai budakna sok loba sabab para ustad para kiai mah sararehat sarare wae. Sararehat para ustad mah kunaon para ustad sararehat pan ungap we di sasarung. Ini sasarung mah pan ka angin-angin terus. Mata lamun ibu-ibu ya salakina hayang sehat ku ibu dibere dahar. Jadi hayang sehat teh salaki dibere sarung. Teh kira-kira eta mah lain sehat atuh ibu burut. Teh kira-kira ampun dari masalah hayang sehat teh bere sarung lain dibere dahar. Mudah-mudahan para ustaz sing sarehat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu. Otak euy cenah. Teh kira-kira paluranya. Oh euy. Bu. Oke baiklah. Resep ka para ustaz resep. Resep ka para kiai resep. Nyaah ka para ustaz nyaah. Resep teh abdi, bogoh teh abdi, paduli dahi genta. Tadi ini jelas teh,
Yos mah abdi kan teresep kan ini mah. Tapi ulah salah balura aya mah ini teh keur para rayu. Lamun dina motor mah motor metik. Jadi motor metik teh motor nu eueuh gigian. Jadi lamun aya di dieu ini nu eueuh huntuan eta teh ini ompong. Mun di dia salaki hayang jahat teh beres saruh. Ini eueuh huntuan cenah metik. Di mana-mana ge eueuh huntuan ompong hang pada keur para rayu matak loba budak mah lagi kawin kan ini. Komo lamun eta sini teh beung suka deh geus dikawin mah langsung bulan madu kalau modar ya langsung modar si kumaha dewasa nyebut modar ayo dari teh lupa teh budak wara ada geuningan lain sini nih kenal dari uta tuh teh budak wara oh cek dokter teh karacunan susu kadaluarsa eta sini nih patah kade balura ayah di dia ini ayah saya tahu mikir ke MUI itu khusus dia Pak MUI mah spesialis randa ini mudah-mudahan sing sadayana amin ya Allah ya Rabbah amin jadi resep ka para ustad resep nyaah ka para ustad nyaah sok marere tara tapi butuh ku ustad butuh sok marere kunaon Allah ya sinyah ka para ustad sinyah ka para ki sinyah ka para ajengan non sababna sabab wasilah para kiai para ustad urang bari sanga ngaos wasilah para ustad teh urang bari sanga ngaji alhamdulillah pan behri teh ge ibu-ibu bari sange ngejah geus kanu ngejo deui wah pan baheula mah ustad teh ngaji teh diejah leres pan jabar JR jeung PS ba jabar bapak jabar sin JR si ya jabar ya bapak aduh eta kubari jeung galakna luar biasa guru ngaji teh baheula mah nya leres di mana-mana budak bangot teh mah dicepret ge luar biasa tapi da kolotna ge tara ngambek baheula mah di mana-mana dicarekan ku kiai ku ustaz teh bebeda ka kolot teh budak dicarekan deui kusaha ku kolotna ari ayeuna mah lain diontrok sahana ustadna matak loba ustad anu dilaporkeun aya nu kitu aya nu kitu aya mana jelemana eta budak saha budak batur Allahu Akbar ya gede leutikna peran para ustad teh luar biasa urang bari sangaos urang bari sangaji alhamdulillah padu leutikana ge urang ieu ngayakeun syukuran di imam minta didoakeun Gus tuh boga budak disunatan minta didoakeun di Gus nu disunatan teh teu karasa ieu tepung jeung jodona minta disareunkeun Gus nu disareunkeun teh teu karasa pamajikan hamil 4 bulan minta didoakeun di Gus nu hamil teh teu karasa 8 bulan hese ngajuruna teh ya tebikeun ka datang ka bidan lain di dia mah ustad teh bisa marajian ongko di dia mah ngajuru ge teh datang ka ustad bangga jadi ustad teh kudu bisa marajian sehingga nama lamun aya nu maot ge mah ieu teh dibikeun ka astagfirullah sok aya nu maot sok tidak sok di dia nu maot sok tahlilan tara Tara di abdi mah bu cukup nu hirup we unggul lain bangga di dieu mah jadi nu pae ge kudu tahlilan nu pae mah lain tahlilan tapi ditahlilan matak ibu mending maca tahlil mending ditahlilan mending maca tahlil mending ditahlilan mending maca tahlil daripada ditahlilan sabab geus ditahlilan berarti eta jelema teh mah maot matak lamun kira-kira salaki urang mung maca tahlil ku ibu buru-buru dititah kalau ditahlilan atuh bae dititah maca tahlil kalau ditahlilan tapi aya alus da lamun mung maca tahlil bacakeun kalimat tahlil kana ucap dia salaki la ilaha illallah
Insya Allah salaki ngorek jatah. Petang sok, ya maca tahlil, gemakeun maca tahlil di masjid, di bumi, di madrasah, gaungkeun kalimah tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh peran para ustadz, para kiai pentingnya luar biasa. Mudah-mudahan para kiai, para ustadz sing sarehat, sing paranjang umur. Sabab naon? Sabab calon kiai, calon ustadz mah hese. Ladasa bawa sifatan teu masantren, nu masantren ge cangtang tuh jadi ustad. Beda nu kuliah geus tangtu meunang gelarna insinyur, doktorandes, MA, SPDI, tapi nu masantren mah cangtang tuh meunang gelar ustad mah, tapi ustadeun mah hese. Beda jeung picalonan presid, picalonan gubernur tuh loba calona. Sampai mes satahun deui ge geus seueur anu kersana. Batak mudah-mudahan para ustaz sing sarehat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Tahila pakai salam kehormatan disanggakeun wabil khusus kareng-rengan panitia anu waktu ayeuna dipupuhan ku Karang Taruna anu luar biasa. Regenerasi urang sadayana anu luar biasa dugikeun ka MC-na tadi ku Karang Taruna. Mudah-mudahan urang doakeun urang sadayana urang kali urang teh sing soleh tur soleha. Karang Taruna sing makin majeng. Karang Taruna semakin sukses. Jadi budak anu berhasil dunia dan akhiratna. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Reg-reg aya regenerasi namanya sabab dari cengkota MUI teh mah lamun teu dibina aya regenerasina kumaha kapayuna 20 tahun kapayuna atuh ripuh lamun teh mah baru kurang goreng akhlak. Oh, matak reg-reg di dieu mah guyub Karang Tarunana. Alhamdulillah. Matak urang rojong, urang dukung barudak urang sada Karang Tarunana. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tahila pakai salam kehormatan disanggakeun wabil khusus ka keresana alhamdulillah dina waktos ayeuna aya calon dewan. Keresana Bapak Uday anu insyaallah baris calonkeun anggota dewan ti partai naon? Nasdem. Mudah-mudahan hasil maksadna tur mudah-mudahan dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala janten anggota dewan. Mudah-mudahan manteuna sing ditakdirkeun ku Allah aya milikna aya rezekina janten anggota dewan. Reg-reg ari aya dewan di urang mah leres teu. Reg-reg sabab naon? Aya naon ge beureun menta moal hese kitu palurah. Ari aya nu di lembur mah nya dewan gitu. Ulah naon? Kanu jauh mah hararese. Leres teu? Kanu jauh mah susah. Leres teu? Datang lagi era bener teu? Hari gitu mah di mana-mana aya urang dia jadi dewan, komo lamun hararese da aya lurahna lanceukna. Tinggal naon? Tinggal totok we lurahna bener teu? Leres teu? Katak siap ngadukung siap. Siap ngadukung siap. Bejaan anakna, bejaan tatanggana, bejaan sadana ye di dieu aya anggota dewan, calon dewan Bapak Uday. Tepuk tangan. Itu lumayan 500.000. Coba dan bae da piraku teu urang nya teu kurang arek ku sadaya bener teu daripada kudu jauh ku batur hese mentana ge era mentana ge ari nu deukeut mah piraku tinggal noel Kang wayahna ye jalan ye rada goreng leres teu Kang wayahna ye nu geuring longok tuh teu boga biaya iaya randa kawin teuneun teu boga biaya teu boga salaki kawin mun Kang Uday gitu Kang Uday. Beres? Siap? Ku siap ngawin randa ge. Ngawin randa. Komo leuwih ti randa. Parawan ge. Uluh komo. Tuh batak mudah-mudahan sing hasil maksudna. Dan bae dari lembur na abdi mah. Tuh komo deui aya palurahna sebagai rakana moal hese noelna. Sabab naon? Lebar pan anggaran teh seueur lamun tuh deket kurang rek usaha deui. Leres teu? Ari kitu mah aya anggota dewan mushola meureun ada awan ye wayahna. Gitu majelis taklim biar ada awan ye wayahna. Pasantren ada awan ye wayahna. Itu aya meureun bumi anu ragumoh wayahna. Leres kitu Pak Uday.